Kasangka ngiming-ngiming korbada kalawan imah gadean imah kontrakan. Kapolsek Karangtengah Kompol Agus Jamaludin netelakeun awal kaungkapna perkawis eta ti laporan masyarakat. Pelaku ngelancarkeun aksina ti Saprak 2014. Mimitina anjeunna gagadekeun imah sageng 25 juta rupiah kalawan janji dina jangka waktu 1 tahun artos bade diwihikeun. Imah anu digadekeun eta disewa deui ku palaku sageng Rp400.000 per sasi ka korban. Nanging margi batas waktu pangbalikan artos atau seep sarta sewa sasihan teu dibayar, korban ngalaporkeun palaku. Jumlah korbada 28 jalmi, nilai artosna sageng 611 juta rupiah, besaran nilai gadayan ti tiap korban bervariasi. Debutkeun ajeuna tidak hasil pengembangan tetela imah eta digadekeun deui ka sajumlah korban liana. Bonus anu dipigawe ku manehna oge sami. Ti padagan kasangka kapolisian ngamakeun sajumlah kwitansi, kasangka oge ngaku perbuatanna. Kasangka gaku atos nampi artos ti para korban. Setelah kami kembangkan, ternyata muncul korban-korban yang lain yang tentunya ini modusnya hampir sama, mengiming-iming rumah kontrakan itu dijadikan jaminan dengan menarik uang dari orang-orang dan dengan dalih ada uang sewa per bulan 400.000. Adapun setelah kami selidiki dan kami kembangkan kasus ini, ada sekitar 29 orang menjadi korban. Dan total kerugian setelah dirinci 611 juta rupiah. Daun anu dilakukan kasangka dijerat pasal 378 subdisiar pasal 378 kalawan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian oge ngahimbau supados masyarakat teu gambil kabita saupami aya anu ngagadekeun hiji hal anu teu dipikawadoh jelas statusna. Ti Cianjur, Tim Liputan AKTV ngawartakeun.